saha ieu teu wawuh jelema teh urang sahang kitu lain urang nangkok lain urang mana atuh sidik lain urang dieu ieu mah ieu beda dina pakaian jeung make sapatu segala rupa geuning ceuk si Alam ditenan si Parto anu karak bieu meunang kacilakaan. Dilagda si Alam sadar manehna anu pangheula manggihan anu cilaka kudu buru-buru nulungan bisi teu kapuluk deui. Atuh ditalangker geuyeung si Parto dipayang teu wudu rada berat da maniti babargeg beurateun. Keteuyeub si Alam leumpang kudu ati-ati da taringgul teh aku batu ejing sieun ti ku dawet kana ari. Atuh lamun labuh teh tambah cilaka. Tapi buhan geus tuman leumpang di nu bala teh. Akhirna mah bisa bijil ti tempat anu hara-harawi. Jol kanu lempar si Alam eureun heula nu cilaka digolerkeun dina jukut. Dititenan sakali deui dipariksa anu tatuna. Oreng leungeunna babak tarangna buncunur tuur bocok bitis raheut nepi ka soeh jeung calanana. Kana batu seukut jiga nama teh. Da kana tunggul mamal nepikeun ka kieu atuh. Ceuk si Alam tuluy nyoehkeun calana si Parto ngarah tatuna henteu katuruban. Geus kitu tuluy dibengker tatu anu leutik jeung anu bare diburak ke babadotan meunang legayem. Si Alam geus dibarah ku aki marana ngubaran tatu-tatu wae mah henteu ngawagu teuing. Nya geus kitu mah si Parto dipayang deui rek dibawa ka lembur disetorkeun ka akina. Sina diubaran si Alam geus dipapatahan ku akina yen nulungan jalma mah ulah pilih bulu anu wawuh anu henteu balad atawa musuh dina kayan kitu mah tetep kudu ditulungan. Si Alam lempang kalayan tenang mayang si Parto anu tatu manuk recet di sarana jajabna cilaka angin letik ngahiliwir kawas anu melu sedih ungkut-ungkut milu bingung saeran milu midangdam kadanca milu nalangsa piit sedih ti kukur ngungun susu glining sileuweung jiga anu milu tunggarang. Baranggo kaurut ngarit si Alam harita ngarandeg heula red kana tumpukan jukut hate rada bingung inget ka ingon-ingon anu can diparaban mangkaning di imah teu boga jukut tungtungna cag si Parto diecagkeun heula raga mangkana arit nu digantelkeun dina beubeur. Maksud si Alam arek ngalatali arek ngeukeut jukut da teu mawa karanjang. Tapi Reddi kanu cilaka nenjo beungeut nan sepa jeung teu usik-usik deui ngaketai hatena leuleus lat di poho kana ingon-ingon nyawa manusia leuwih penting batan sato ieu jeung deui sato mah bisa diengkekeun sedengkeun cilaka mah bisi teu kapuluk leuwih hade nulungan heula anu cilaka. Si Alam meunang putusan arit digantelkeun di dina beubeur tuluy mayang si Parto gandeang lempang deui terusu teuing sabab lamun rubuh bisi labuh mangkaning jalana rembet ku kakayon litik. Barangsog kanu rada datar ti tonggo haenu ting gorobas si Alam ngarandeg red kakenca ana bret ti lupa muda maninga haregak mencerong ka si Alam nu keur mayang Parto. Rosad ngemplong hatena ninju si Parto geus aya nulungan teh. Nuhun. Juk-juk itu Rosad teh nganuhunkeun ka si Alam. Ari si Alam teu nembalan kalah red ka si Parto red di ka Rosad sabatur-batur. Cara-cara dina pakaian me sarua da rata-rata make sapatu jeung jaket mawa rangsel ngan ari si Parto mah teu mawa rangsel jigana bae lesot basa keur ti guling teh. Punten saderek kuning teh sarasa mah nuju milari lencangan teh anu ragrag tina gawir kitu ceuk Jali nyoba-nyoba ngajelaskeun dan nenjo si Alam anu ngahuleng wae. Jadi aranjeun teh baturna nu cilakanya ceuk si Alam. Leres kitu Rosad dikat ngajawab. Nya syukur ari kitu mah atuh. Kuring teu kagok nulungan, yuk tuturkeun kuring urang ka lembur.
Si Alam tengah reret di kanu tiduan langsung lempang direk ngajugjug ka lembur arek nyetorkeun anu cilaka ka akina. Ari Rosad jeung Bala dan dua teu baha kawas nu kenakutan nu langsung bae nuturkeun. Di jalan teh nu ngomong nu kadenge ukur sora sapatu nu pating kadapruk jeung soranang daunan anu kadupakan. Sabab kapeng kadenge nu ngadehem sora napas nu berat patembalan. Si Alam jongjon limpang jiga nu taya kacape mayang si Parto nu kawilang berat. Tapi buhan geus tuman barang bawana berat henteu ieu ngarasula jeung deui tekadna ikhlas sejanulungan anu cilaka. Teka satu lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi. Si Alam kebat ka imah unggah bari mayang nu cilaka kasampak aki marana keur ngarautan hoe meunang ngahua. Rek ngaweng ku ayakan. Barang red ka incuna aki marana kerung, sok pe soraut ditunda. Hanca pagawean ditinggalkeun terus ngadeukeutan ka si Parto, nu geus digolerkeun dina palupuh di tengah imah. Sarta disangharipan ku baturna saurang ge teh ngomong ukur mencerong ka aki marana. Alam ieu nu kapanggih di Gunung Susuru teh sumuhun ki ieu anu cilaka. Tembal si Alam alon. Teu sangka horeng aya nu cilaka. Cik-ciklaan bajuna pariksa deui bagian badan anu sejena bisa aya dinu tatu tuluy penta caihan kan aki rek neangan ubar mangga aki marana turun ti imah ngareos teuing ka mana. Ari si Alam mukaan pakaian si Parto dibantuan ku Rosad jeung Jali. Eman muka sapatuna geus kitu si Alam ngaleos ka pawon nepungan nini marani nu keur ngadaweung bangun senang. Mana juku teh Alam? Na balik teh lengoh geuning. Ceuk nini bari mencerong can nyahun di imah loba semah. Can dibawa nini di leuweung keneh da kagok ku babawaan sejen. Pugu manggihan cilaka di leuweung teh. Terus dibawa ka dieu sina diubaran ku aki karunya. Hah? Baru aya nu cilaka na saha Alam? Can tatanya kabur kelang mun geus salse. Ayeuna mah dipiwalang nyungkeun cai asak herange nu haneut ku aki. Cilaka kunaon atuh? Tiguling tina gawir. Uluh nabat pawanianan make tiguling. Lalampahan tebet nyar-nyar pikaribeun. Tunyiuk tina seeng cai mah padahane kana baskom. Ceuk sinini ko jengkang ka tengah imah hayang nempo nu cilaka. Si Alam harita ngagugu manehna nyokot baskom anu bersih tuluy nyiuk cai tina seeng ku gayung. Geus kitu harita dibawa ka tengah imah kasampak teh nini marani keur mencerong kanu cilaka. Aki maneh geus nyahun Alam parantos ni apa nuju milarian landongna. Kajeun ari kitu mah karunya teuing mani rusak ieu. Tapi dah hirup keneh aya tulunganeunana. Ceuk sinini bari ngusap tarang si Parto. Sumuhun ini abdi teh ngarepot ieu teh. Sijanjungkeun si piwalasna we ti agi sareng ti nini mugi keur sanulungan karerencangan nu cilaka. Ceuk Rosad karak ayeuna manehna bisa teteg cacarita. Ujang nulungan mah geus jadi kewajiban sarerea eta mah. Heun, da moal burung ditulungan ku aki jeung nini ge. Ngan ari hasil jeung teu namah gumantung kana pangarsa Allah nu Maha Kawasa. Sabab ari aki jeung nini mangandar macukang lantaran ngadoa we sing husu nada tulung ka Allah nyungkeun piwalasna ti anjeunna. Muga-muga ieu babaturan ujang teh sing dikuatkeun, ditabahkeun kuat narima cocoba nepi ka jag-jag deui. Tembal nini marani. Leres nini abdi ge
tekendat ngadonga. Ujang teh nu ti mana teh atuh? Rosad geus ngareng ngapalikeun jawab. Tapi kaburu aya nu datang nyatana Aki marana teh mamawa ubara. Atuh sarelea harita kabengbat ngareret kanu karak jol nu ayeuna guna mencatur teh pegat. Geus aya jaina alam cek si Aki. Parantos Aki. Kumbahan tatuna kabeh. Sing bersih kadewe sing hati-hati. Ulah rusuh digawena. Mangga Ki. Si Alam ngaragaman kana baskom wadah cai terus ngamimitian digawe. Tatu teh dikumbah kalayan hati-hati. Kabeh imet teu aya anu kaliwat. Tatu leutik mah langsung bersih ngan rokaya dina bitis jeung tarang mah getihna marebeuy wae teu kaur saat. Getihna ngucur wae Ki. Ulah geruh. Keuna da biasana nu tatu mah mata kitu ge hirup keneh getihna ngocor. Nu kudu bersih malain getihna tapi tanu bisa ya kuman-kuman nu nambahan penyakit. Tembal si Aki terus minum cai teh tina muk sebrok diburakeun kana tatu si Parto. Aneh sep getih teh jadi saat. Rosad jeung baturna celohok bengong. Heran ku ilmu si Aki bersakali jadi. Kawas-kawas lain aki-aki samanea cenah. Atuh beuki ajerih wae nu tiluan teh teu aya nu wani cucungan. Cikan gua kurang tuluikeun. Maneh mundur Alam. Si Aki ngadeuketan ari si Alam mundur bari ngisedkeun baskom. Nu ngariung mencerong ka Aki marana anu keur ngamimitian ngubaran. Mimitina mah jajampean terus sakabeh tatu dibura. Geus kitu dipopokan ubar. Anu dijieun tina campuran dangdaunan menang milihan. Geus kitu dibengkeut ku lamak bersih. Sanggis anu tatu na harita dibengker. Sakujur badan si Parto disasar. Bisi aya nu salah. Bisi aya nu rusak di jero. Bisi aya tulang nu remek atawa potong. Ari gep kana iga kulisik si Parto teh harita usik. Terus bersin sakali kulapes deui tempes-empes. Tulang iga ana potong hiji. Cek Aki marana bari terus netalkeun jempolna kana tulang nu potong teh. Rosad jeung baturna ukur ngarahu harita teh. Kabeh ge ngarasa melang ka si Parto bisi teu kapuluk deui. Tapi banget percaya ka si Aki. Ngutang tu mata kitu ge bisa nulungan. Malam baju maneh mejeuna keur si Ujang. Cekap Ki. Nyanyawanan can dicobaan geus nyebut cekap. Cik nyokot nu bersih. Salinan heula karunya tiriseun. Oh mangga Ki. Si Alam cengkat. Rek nyokot pakaian keur nyarinan si Parto. Tapi pok harita Rosad nyarita. Ki, da ieu abdi ngabantun. Sawios ieu we. Atuh. Sok bijilkeun ari mawa salin mah. Si Alam tekebat ka kamarna balik deui da keur nyarinan si Parto geus aya. Harita keneh Rosad ngabijilkeun pakaian tina rangsel terus dipakekeun ka si Parto nu masih keneh can eling. Launan bisi kagareuwah keun sina sare langan. Da geus nyaring mah khawatir moal burung kegerungan. Cek Aki marana gancang si Parto geus bajuan jeung di calana panjangan. Ngalempreh tempes-empes diriung ku sarelea. Can dipindahkeun ka kamar rek diriung bae nepi ka lilirna. Geus kitu Aki marana mari kanu tiluan hayang nanya asal usulna, hayang nyaho kana sabab-musababna pangna nepikeun ka kitu teh. Ujang hampura kitenya lain ngantep lain degi tegancang nanya tegasik mariksa ari sabab
dulungan cilaka mah lebih penting bisi teu katulungan. Tai nagisa se aki teh perlu nanya ka hidup sararea. Kahiji hayang nyaho asal usul Ujang teh nu ti mana, saha sareng bade angkat ka mana atanapi mulih di mana. Naon sababna panggal selos ka dieu. Atuh aring hapeula sakedap aki marana pok neruskeun deui cariosanana. Kaduana aki teh hayang terang kumaha ieu teh sababna. Bangna aya nu cilaka kawas kieu nabat lalimpang dina tempat nu hara-haraeun. Apan jalan masana teu hina-hina teuing. Cik terangkeun aki jadi panasaran ieu. Kitu cek aki marana ngamimitian mariksa karosan sabatur-batur. Aki langkung ti payun abdi teh nganuhunkeun heula kana jasa-jasa aki sareng nini. Oge teh hilap nganuhunkeun ka putu aki anu sakitu belana ka abdi sapara kanca. Geus jak katarima urusan eta mah. Oda silih tulungan mah kawajiban jelema hirup. Sok tuluikeun jawabanana ti aki. Wasta abdi pun rosan, ieu pun jali eta pun eman, debi nu cilaka pun parto eta teh. Abdi sadaya kawit mati Bandung. Tos aya 2 mingguna iteh ngider kaunga tempat nuju aya nu dipilarian. Nya dinten kamari dongkap ka hiji tempat. Aya nuduhkeun ka Gunung Susuru, lajeng dibujeng we ku abdi dongkap tetes poe. Atuh terase mondok di dinya sakantenan di makam. Nanging matak sedikit geuning teu gampil aya kahoyong teh. Sareng teu tiasa dilalaworakeun. Da buktosna dugikeun ka aya kajantenan kieu. Pun parto dugikeun ka ngalaman cilaka. Cek Rosad nunjuk ka parto nu can eling. Oh, Ujang teh ti Bandung nya. Geuning tebih nah milarian naon. Jeung dina habat dugi ka tiguling kana gawir. Abdi teh milarian jimat batu wulung ki. Pangna pun parto dugi ka cilaka kieu teh. Kieu lalakonna mah eta teh ki. Barabat Rosad nyaritakeun pangalamanana. Teu miti datang ka Gunung Susuru nepi ka danget harita. Barang cacap aki marana gogodeg pok nempas. Paingan ari kitu mah. Ujang teh kasasar pikir eta. Untung sakitu ge untung kene jak. Damun kurang-kurang milik mah kudu korban kabeh ge. Gebeg Rosad ngarenjag. Luas entaya papadana ngadenge kitu. Naha aki? Naon margina aki? Cek Rosad panasaran. Ku aki rek diterangkeun nya.